adapun hirup dek jadi nanaon masalah sebab teu kudu bae jadi kiai. Nah urang teh ya minimal mengenal rohani, mengenal jati diri urang. Carana ya ngaji sakumaha tadi nu dititah ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hirup dek jadi nanaon masalah sebab teu kudu bae jadi kiai, teu kudu jadi ustad. Di zaman sahabat yang menjadi pedagang, menjadi tentara, menjadi polisi, anu bisnis dan lain sebagainya. Sarua sebab silih rojong, lamun silih rojong agama mal maju. Ketika ngabutuhkeun onta, ketika ngabutuhkeun kuda, ketika ngabutuhkeun senjata, atuh di mana lamun nu dagang. Geus jadi pedagang, pedaganglah, dagang nu diridhoan ku Allah. Jadi tentara, jadilah tentara nu diridhoan ku Allah. Jadi polisi, jadilah polisi nu diridhoan ku Allah. Jadi pemerintah, jadilah pemerintah nu diridhoan ku Allah. Jadi kiai ge sarua, jadilah kiai nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Abeh urang mengenal ruhani, sarua sauyunan agama jadi gede. Indonesia lamun jaradi kiai kabeh atuh tipi sepi jadi rame di alam dunia kulobana kitu naon kana si manusia nya alhamdulillahirabbil alamin urang mah kuari aya di lingkungan ngaji kemudian ibadah